Muga Bapak jeung emak luntur kolbu tiasa ngahapunten saling maklum saling maklum jeung emak oge tan sadia jeung ajeng ieu teh aya pikeun saeunaon kura reuwas kutara biasa sim kuring gentan itu teh tan sadia jeung ajeng Pak kahareup silaing dawala kahareup nyong Kapayun Kang Uu saweos cekap di dieu buya abdi pun Ustad Dawala nampi kana pembage Bapak miwah emak tekantun kahunyuk Raka Prabu oge sadayana nyangakeun semah sinungkem ditarima aja ditampi euy nah ditegeun kitu atuh kalina ti eta hapunten tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna di luhur sausa pramut di handap sahibas dampal malah mana merap larapna hampura Bapak jeung emak ka abdi margi sokomo upami nguping hiji keterangan yen Gusti moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura ti indungna jeung ti bapana malah cekolot baheula mah dorakana budak diindung ti bapa teh disilur kai randu mun dileuweung kai dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangeret bingkeng dipake suluh teruhai matak baluweung kanu niuk lir hirup cara gamparan awak ditincek beung dicekek paling untung manggi kokotor eta doraka ti indung jeung ti bapa kaluhur moal sirungan akaran sasat maun rupa aktivitasna teh dina usaha itu ieu teh teu waleh gagal jeung gagal dina boga hartana oge teu waleh lesan kuras oh benar omong niatna kitu si eta mah jahat we hirupna teh keur bayar awar teh saling maklum jak saling maklum aya pikir saeunaon ieu teh dan syah dia jeung ajeng ieu teh lot jolot we nya aya pikir saeunaon dina mangsa enjing-enjing kieu rebun-rebun gitu da biasana mah pan urang teh pakpik ka kebon urang teh nya ieu cu timbalan pangna ku dewek diangkir linggih dionang datang dina mangsa ayeuna anu aya patula patali ngeunaan kewajiban hirup di alam dunia ieu leres jeung deui kewajiban kolot salaku bapa kanu jadi anak jeung pamajikan nya cobi yen diantarana ibadah teh nyaeta urang kudu daek silaturahmi beres sedengkeun ai silaturahmi teh nyaeta padilahna teh nyaeta manjangkeun umur jeung ngalobakeun rejeki leres silaturahmi ngeunaan diri urang sewang-sewang sabab diri urang sewang-sewang teh anu kudu ku urang nyaeta di silaturahiman dina awak urang teh numutkeun lahir teh loba ngaranna leungeun panon ceuli mata suku irung jeung sajabana can awas pangdenge rasa pikir jeung rupa-rupa anu tangtuna ku urang teh nyaeta kudu dikanyahokeun sabab naon sabab lamun jelema geus apa ka dirina tangtu apa ka Gustina laras malah cekolot baheula mah wakari nuduh kanu jauh ulah waka nyawang kanu anggang nu deukeut urang deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha geraprak gerap panggihan cirina satangtung diri laras eta jeung deui ieu teh kawangkukuh kawajiban anu jadi anak yen ibadahna anu jadi salaki nyipayahan maraban lahir batina anu tangtuna ieu teh
meureun dina rupaha rejeki sewang-sewang heueuh da urang teh moal tertukar jeung nulian kabeh oge geus tertakar. Eta Sadar jeung sangsara relatif mungguh ceuk manusia tapi rarasakeun ku si laing najan urang sangsara teu weleh dahar mah aya ainya teu weleh rejeki mah aya nya laras manyampar marukana tuh. saeutik mahi loba nyesa Tah eta anu laras kantenan Pak jeung deui dewek teh rek mukakeun caritaan ieu ka ilaing kabeh bisi aya suat seuit ngeunaan dewek Joh. Bisa boh eta tina caritaan dewek boh tina laku lampah dewek nyentuh kena kolbu ngagebrakeun mana si lain urang saling terbuka ayeuna ya eta nya sabab langkung saur bahe carekna teh yakin urang teh hade ku basa goreng ku basa nya mangadong marukana bisi kitu tah si lain aya unek-unek ka dewek bisa aya katugeun mah. unek di abdi mah ka bapa mah aya sakedik Pak naon tah Naon akang? kudu sering olahraga Kudu minang sepuluh. naon teh muhun Bapak Kudu naik margi katawis doyot caran katawis upami nanyak teh sok ngahegang ketinggali bareurat awak. nya kirang Kedah minang diet marukana teh. lain hahaha ieu teh kanyaah di abdi Kenyah ti anak bisi kolesterol bisi darah tinggi bisi asam urat teh. sabab naon sabab aya jelema mah kadang-kadang sok panen Panen naon? dina teh sok panen laku lampah keur umur keur ngorana Laku ulah boga rasa aing keur sae sehat nya. ulah boga rasa aing keur jagjag tungtungna kaitu ka dieu cubuk cabak daharna teh kaitu ka dieu Urah rasa mokaha jeung kitu. heueuh aya si lain wala aya abdi mah kapun lanceuk aya sakedik teh naon ka aing lamun udut biasakeun meuli ulah punta penta wae nya sia manggerakeun aingna teh Ulah loba cik teuing ka batur. da sia teu suka kitu aya masalah teu suka mah teu naon kuring mah da biasa aing udah ka kuring mah teu naon ngan aib aa kanu batur Ka batur nyomot ka itu ka dieu tong carer. geuning marido marere shot teh pandume nepok kolotna Ningali bapa. nguntup sia mah ka aing tarimakeun jang tarimakeun jang Da sini kenyataan. geuning ama kitu geuning ai kanu barang bere teh Nyebut Pak Haji dama teh Kristen nya Bari cek nonis. teu nyawa. aya oge nu kitu geuning ama geuning ai ka batur teh lamun barang bere dipandang lakang dipandang haji Disebut bos. hiji mangsa teu barang bere ngahina tukangeunana anu kitu teh beungeut nying hareup ati mungkir kitu teh muji teh samet kanu mere Mutu mere mah dihina we dipandang sebelah mata Ya dilelewe we satu kangen begini. saeutik ka sia oge Aya yo, sok. lamun ka masjid biasakeun salat Go. lain ngecas wae Lain kokoleran we. gogoleran mawa angel sia mah gogo nu sarena ge manehna geus ya geus maksud dewek terbuka teh sangkan si lain saling lubarkeun lain saling dedetkeun Lain saling hina. baik wah tak keterbukaan ieu teh alus pisan keur kulawarga urang Momen langka marukana. momen anu langka teh hayang kasaksi ku lain kabeh paguneman dewek jeung indung si lain ngeunaan mah kaula nun kahareup biungna Kapayun we. maksana sok kahareup heula Kapayun wa istri. naon Pak heuh kahareup heula indung si lainna sadaya-daya kaula nun mangga hukum ku bapa 3 bulan sakali jigana kewas lamun hiji salaki nalika nu jadi pamajikan Nya sakedah. naon sababna
sababna ai mama mun kamandang bapa teuing kamandang batur mah keur kamandang bapa teh mate spesial Walah istimewa marukana teh. milik kana pancakayan yen mate anak raja di negara Sekarumambe Tuh. putra Prabu Jinawea habitoha bapa Nya. nya Mere cicing dina pasir kasugihan aya dina sagara na kabeungharan lubak libuk harta banda Tuh. di juru bro dipantau ngaleuyah di tengah imah buncir leuit loba duit Juga laku harta marukana. juga laku harta jeung harti ayeuna sakitu bebelasan puluhan tahun dicangcang ku bapa Dipihukum marukana teh. dibawa nyang sara balangsak malah katambah bapak teh boga buntut beri buntut teh balangor kabeh Balalader. nyatilu nyabaong dua nu hiji mah dua teh jeung saha heuh jeung si gareng Mana hayang alus we manehna teh. tangtuna lamun mudak ngeunaan logika jeung perasaan ieu teh yakin pikeun awewe mah muarek taat muarek betah ningali kana syariatna Dah. tapi emak sakitu lilana dicangcang ku bapa sugan nemongkeun ka hayang anu tangtuna ieu kahayang teh teu bisa kacumponan ku bapa tapi eueuh nepi ka ayeuna sok komo kageulisan mah teh luar biasa waktu keur bapa hari tanggal lamar depan keur disaembarakeun Nya. sedengkeun saingan bapa teh harita teh raja-raja Pada bari kararasepnya heueuh Balaleung. balaleunghar itu ieuna Nya. emak kalakaut kasaha jeung badot teh sia teu cek bari paosna ieu mah tawa ka ambak eta rumah sia mah Nya. eta kudu dibadotkeun sagala sia eta Nu goreng we kolot. nya tah materi do henteu kapaksa henteu sababna jan budi anu marahmai hareupeun bapa tapi bapa teu bisa ngorekan kana hate emak Jeroan hate mencana nu. apan cek lagu oge gening laut najan jero masih bisa diteleuman tapi hate jelema najan bari jeung deet teu kakobet Can karuha. cik susuganan hayang apa eusi hate emak ka bapa naha cinta keneh naha aya naon ka kurang bapa poh balaka Bisi atos bok. tobat eta nu jadi patarosan salira Kakang Semar nya aduh dedes deing ai kitu teh mah kaula mata kaula teu sulaya jeung kaula teh sasatna teu prihatin jalaran kaula tadi ridho ikhlas kaula nuturkeun salira sabab ari jalu qawamuna ala nisai ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe sok komo bari jeung kaula satu tas ngaliwatan ijab kabul sasatna seren sumeren Kangjeng Rama kasalira yakin salira dunya Nya. margi ibadahna hiji awewe tudur talu kanu jadi pasalakina Duh. muawantun ngaluhuran basa muawantun ngaluhuran carita sabab kaula gorengna kaula ibadah dina kaula na rada awan tangtuna salira anu bakal jadi tamengna tapi sabalikna lamun kaula taat kanu jadi salaki solehah kasebutna yakin ganjaranna sawarga keur kaula Tuh. edan ieu mah Aya kitu kolot teh akang kana. atuh eta harta bana sidik kaula memang anu beunghar mah sidik bapa kaula jeung deui kaula boga kayakinan harta bana teu jadi jaminan pikeun kabagjaan hirup kaula Eta
da gening anu karasa ku kaula mah harta bisa laas banda bisa beak tapi anu moal bisa beak teh daya kajaba lintang ti kanyaah kadeudeuh kawelas kaasi sok komo bari jeung kaladeuh salira ka kaula nu karasa ku kaula teu sirikna merhatikeun itu ieu ka kaula kalaka beuki cinta kaula ka salira bagi pogot teh apaan bapak teh goreng patut ai goreng patut mah selera tipungut ceuk batur tapi keur kasep lir dewa kamajaya aduh make jeung cumi pajarkeun kasep cenah sidik jiga domba kacang jempe aku teh meuni kitu ai syirik syirik maneh mah boga indung tere sakitu nyaahan solehanana teh daing teu kaurung boga kabogoh nah atuh make jeung putus wae beda keyakinan beda agama lain keyakinan beda keyakinan kumaha heuh aing yakin ka manehna manehna teu yakin ka aing paingan menang maksa wae boga kabogoh teh teh tok no gencang sia mah rajin boga kabogoh dikerem di kosan lama dilumpat aduh nya jadi emak teu aya ngencang hate ka bapa daya sidih kaula mah deudeuh welas asih ka salira salira pangeran dunya kaula marek jijing sila atuh samulihna kumaha samuli si aya kakiran nya bilih tina urun ku maulana kaula ka salira teu aya mah teu aya bilih tina kaula upami dina ranjang bilih kirang servisna dan penting disangka mah tukang bengkel deuleu ayo teu ngarti maneh mah lain montir minum montir pokona mah servis ganti oli we nya sebulan sekali lain ganti oli micin oli meureun teu geuning ngarti sia teh api-api sih eta mah serba jeung turun da mah api dua api-api apa disingkat oh bener micen teu aya kaula nun Kakang Semar tah ungah bapak nu luar biasa teu bisa digambarkeun ku carita najan sakumaha endahna basa ya timbalan tah dina lebah dieu meureun bapa ka emak sasat bapa teh rek mere kanyaah anu luar biasa gedena teu geuning cobi tobat hadiah kanyaah kumaha rek mere hadiah ya dah lumayan mah teh mending menang giveaway nya menang surprise maksud teh surprise surprise hadiah kumaha ngan ieu hadiah teh lamun dipikir kalayan jero bakal manfaat tapi lamun kumaha dipikir dangka dipikir pondok dipikir amarah yakin mak teh nyaeta bakal murka bakal ngarasula naon atuh hadiahna Magicom lain sugan dispense motor listrik lain mobil Cina lain acuk haram cingjang bilih kita sugan sanes kaula nu lain sugan HP iPod lain naon atuh skincare lain Mustika Ratu parfum Prada nya dicingjang naon hadiahna ai hadiahna teh lain bangunan produk lain mangrupakeun barang tapi naon tapi ieu kanyaah teh pikeun batur hirup mah maksudna naon bapak rek kawin deui tobat lah naon kadenge usia naon kadenge hadiahna kasih kadenge usia hadiahna naon rek kupingan teh bapak rek kawin deui heuh ya rek nyanyi naon ieu teh ya kumaha oh kok hadiah tapi geuning ngomongkeun kawin deui nya
naon itu maksudna naon nepi ka patojaiyah jeung hadiah Ini asa jauh. ongkoh ieu teh hadiah ai setiap hadiah mah pasti ngabungakeun kana hate tapi naha geuning ieu mah bujeng-bujeng ngabungakeun kana hate perih nu aya tah ceuk bapak lamun dipikir pondok yakin ambak tapi lamun dipikir jero yakin bakal jadi rahmat keur emak jeung bapak Teu, gini jadi naon maksudna pak naon ieu teh dicingjang ulah dimaknaan saliwat pikir bulak-balik papai rasa-rasa nya naon maksudna sok emut kumaha anu sakitu capek digawe nu ngilu usahakeun nambahan resiko rumah tangga ti isuk jedur nepi ka sore jeder ngaula jeung ngurus barudak lamun teh heug teh mah bapak boga pamajikan deui teu. meureun hampang pagawean Ngaringankeun karena teh emak teu kudu jadi buburu ka tetangga ngasuh budakna meureun aya anu ngora aya asisten karena teh. di mana emak capek digawe hayang sare bapak hayang dipencetan muarek nita emak pan aya anu ngora Aya kolot yo nya waduh ngeproka di lalaki di ngalitu nya ngaduh. ada yang nyandung meureun asa dirojong gitu ya mah pikir kumaha pasrahkeun ka malu kahiji kitu kadua dina katerangan yen sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nita nyandung ka salakina Oh, begini. Ya, nepi ka mamawa dalil sagala ieu membawa keterangan. gua gelo bapak urang mabok jigana ieu Geus awang kemudian. sok pikir kumaha teuing ngadengekeun pangaosan Ustaz Dana Gerhana kitu Siga nama. ceramah kitu bae ge Da eueuh bae. dicontohan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garwana sanes hiji Ti gini. Langkung ti hiji. langkung ti hiji malah cek agama lalaki wenang mun teu boga pamajikan hiji dua teu dua tilu teu tilu opat Yo. Opat. balik-balik kanan ayeuna bapak disatukangeun emak mending ayeuna bapak tok blak balaka Mending keneh bubrak atuh. batan satu kang ma ulah jang ulah Ulah didinan kalau koet dipina tuman ya. kabina-bina teuing kolot teh Tingukur ka kujur. jadi ieu teh pikeun kamuliaan emak pikeun kamuliaan emak pikeun kesenangan emak keur mah oker bapak teh meunang ilapat dina peuting tadi buru-buru kudu neangan awewe ieu awewe teh geus nyangket dina hate anu bakal jadi batur emak engke jaga di imah engke bayangkeun ku emak Ya. ayeuna di kamar urang ngampar kasur singkahkeun bapak sare di tengah emak di katuhu nu ngora di kencan Ada. Didamping hargana teh. piping teh yakin mah kadek kuman sok katuhu mah kiri nu ngora kanan kiri oke Oh, baru kan Ya. tobat Gusti bakal mantep kitu eta teh kitu mah baru kan tapi dak mate nyeri hate bapak lamun saupama bapak make jeung nyandung wajar nyeri hate mah ngan aing ngaran-ngaran mimiti mah pasti nyeri kaitu nama nikmat Aduh, baru kan teu pedo gitu. inget bahasa malam pertama Ya. nya emak nyebut ke nyeri aya nu kadua katilu nepi ka bulan hareupna saanu menta waktu dibejakeun era Waktu
Kajeng jelek gitu tak kolot. Ini teh nalika mana? Sok. Waktu keur nomas mah gitu. Nya kumaha tuh bingungnya. Nya keur Emak teh lain sakatiga wawujang bapak teh. Rumah tangga teh geus mang puluh tahun. Piraku nepi ka teu ngukur kana kujur bapak. Piraku nepi ka teu ngijir kana hate bapak. Dan nyeri itu kaula teh nyeri naon sih teh? da moal atuh. Mimiti mah wajah. Rek ngagogong mah ka salaki. Naon ieu teh ka nyerek rek ngagogong mah. Ongkos setia ragen setia kalau jadi salaki. Setia dipedul. Mengpung ke nongong kitu mah kadek tuh man. Matak naon kunci. Kakang Semar tutang ambak-ambak kana kaula teh boga sarua boga unek-unek. Heuh ieu mah tep. Mun dihese nya. Menit teh suwerti. Papasangan dunya mah kulon wetan kidul kaler poek caang kalau dong hiji awewe lalaki senior junior Eta nu kolot nu ora marukana teh mama senior cicingkeun junior anu gutak-gitak da eta dados pengalaman. Astagfirullahaladzim nepi ka Gusti jauh tina agama buah mureun loba ngadengkeun teuing dakwahna mama gupron jigana nya nya tu ai kitu mah kaula bade ngiringan rupaha kapalae bapa naon nya bade ngiringan maksudna ngaidinan nya kaula ngaidinan bener ngaidinan nya nyaan nya ikhlas insyaallah bunga deh. Muah. Aduh, Muah. ada. Terima kasih Umi. Aduh. Tersangka gening bidadari surga gitu jang. Sugan mama Ma. Naon cepotong eleh teuing taun teh. Nya, ulah ngelehan teuing atuh. Leuheung lamun mah teu disenangkeun. Nya, Lawan. amuran mah. Ieu mah bapa nyarasa teh tungkul mah teh kawas urang dusun. Nya, kos urang. Make sarua manusia. Teh mah hak asasi manusia. Nya, Harga diri mah nya kumaha da geus karasa ka nya bapa maneh ka emaja. Piraku bapa maneh mah jeung deleka kana jadi pamajikan. gerak-gerak ngaran. Meureun ieu teh yakin pikeun kamulyaan mah sangkan emat teu capek teuing digawe kalayan meureun lamun dibantu kaikhlasan yakin meureun yakin sawarga firdaus pitempatkeun keur emak Gini. ka doktrin mah aing euy. Geus karacun kan. Tapi nyeri mah da nyeri normal. Nya, manusia. Tapi dalah di kumaha oge emak teu bisa ngalawan da mama apa atuh. Ada. Hanya butiran debu wae ja. Ada. Aya kitu mah istri teh. Tah. Nah, si lain kaos teu suka. Nya. Ci, menta kamanang teh si lain duaan. Jeung menta supaya dewek anteur ka ieu awewe pikeun ngalamarna. Mama. Lah, naon? Aisyah ngajadog wae si teh. Ini uang. Kumaha jiga nu sadu jiga nu ngadukung si teh. Ah nya teh keuing aneh ieu teh. Ya. Tara-tara ieu teh bapa make nyeta kitu asa ngimpi tara ieu teh. Nya Asa aneh. si kira-kira di si lain sok we kumaha aya aku mah kira-kira na sarua aing suka. Tuh. Ah sok atuh wakilan. Cok, lanjut. Kata gitu mah. Jadi panggedena jadi wakil. Jolo beda we baguna tuh. Sakumaha tadi disaurkeun ku bapa pikeun diskusi teh ya. Heueuh. Kurung terbuka mulanya heueuh tah. Upami terbuka kieu bebas mengemukakan hak pendapat. Ya. Kahiji kaduana
abdi teh hoyong bebas mengungkapkan pendapat bisi ieu mah aing ngaran-ngaran bahasa mah kadang-kadang datang tina keluar amarah mah kadang-kadang sok Sok teh kontrol. nyentuh kena kolbu teh Sok mendaknya. sedangkeun bapak teh salaku bapak Sarku kolot. Kena ku pamali kan? kena ku pamali jeung dosa heuh tah ieu mah bade papaitan heula we abdi mah Ya, Deal-dealan. upami teh abdi nyarita nah bakal kasinggung atawa henteu begini. kumaha engke kumaha ayeuna Yo, hirup mah ulah kumaha engke tapi engke kumaha diperhitung. pancek agama ge geus nyarek hade kena jempet tiba-tiba loba omong pi pasyaeun Eta bener. ngan ieu mah meureun dasarna tina kanya abdi kana jadi emah heuh hoyong bebas abdi ngobrol Oh, nya. itulah pacekaki antara bapak jeung anak bios ameh bebas ieu mah Ngarah janglar hate. ulah duke kasentung Ya. dina kasentung ge sing jadi eling keur bapak Dah, nya sing jadi pecut kan. Jadi pamali keras. heuk atuh leres heuk salaman heula sok jangan ada dendam di antara kitanya heuk Pakai sulit. Saksian bola gitu. Ya. sileung saksi oke Beres. Selaku saksi. Josi. wayana sia jadi Hotman Paris aing penuntut ye Aduh. Jadi lupa. punten Pak heuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa beuki dieu punten Pak bapak teh kolot Ya. ngan beuki kolot teh beuki goblok horna sia teh punten ieu ai goblok teh lain kasar tapi goblok teh teu manjing lir ibarat urang ngajait teu make ukuran kadang sereg kadang logor Nah, goblok dah teu meujeuhna. sedangkeun jelema anu geus kolot teh nyata geus kolot pikiranana hatina teh dewasa Bener. asak pamikiranana asak jeuhanana Yo. pikir ku antum Waduh. Beda ari. sanaos mate indung tere simpuring Ya. tapi karasa kanyaahna kareudeuhna kawalas kaasihna ka simpuring tah Yo. silik putih selak herangna balik-balik kanan bapak tegas ka abdi mineng nyerekan Ya. Mineng. Sok ngajak gelut ka anak. tak ayeuna bapak hayang nyandung nah teu eling bapak teh geus ngajaheutkeun kana hate emak secara tidak langsung Berarti sadar. ih dewek mah mulyakeun awewe jak lain kitu ngamuliakeun awewe mah Erek juga makul. saha awewena anu doa dicandung hatena Sanu Rido. Malah ya Nurido. Ayo keprok tuh. bener jang bener Ada. Ya. tuh ibu-ibu ngedukung ningali Ya, perikanan teh. nah sia keprok henteu ieu seueur laleur Ya, serana jeung remite. saha nu ridho awewe anu dicandung ku salakina inu sia tingali patena tingali beungeutna ai beungeut teh buruan hate Ya, kemaran hati. lamun hatena ruwet pasti kana beungeut ge kusem ma kusem teh henteu sok seuri tuh seuri tuh nepi ka dipaksa kitu mah aing Dititah mesem wa istri. geus lah tong kitu Pak Ngewa geus kolot. laku lampah kitu teh sarua jeung bapa teh geus ngaruksak mental emak Nya, rusak. pikir ku bapa Pikir. leuheung kene si Taufik Hidayat Nya. nyiksa awak leuheung ceuk bari basa Indonesia mah dunya ge dosa bapa mah nepi ka trauma eta bayangkeun Ya. batin disiksa Rukana teh. aing mah nya tepikeun ngamulyakeun indung si lain nyata ame teu capek teuing digawe neangan usaha nu lain barang-barang meuli Magicom Nya. meuli mesin cuci eta ngahampangkeun teu kuat listrikna gagedean deui dayana teu kaudang jang da eta usaha teh Pentingna usaha teh eta. Rukana teh. samaru kawin itu nambahan biaya gitu Nambahan risiko rukana teh kawin teh.
dan nunggu teh bakal butuh skincare mau aja Butuh jang beli wedak. mun misalkan dina agama dimenangkeun ieu hiji istri teh nyaeta boga pamajikan salaki dua mun misalkan diwenangkeun narima moal lain jawab ngaranna Dewi Pancawati Ya. menta disamper ku dewek cicingna di padepokan ngagupayan wae dina impian dewek Ya. menta disamper ka dewek teh cenah aa Bejar gente gera bantun ieu Neng Wati ada. pikeun batur setia ragen ceuk impian teh urang mana urang padepokan ajar padang tah dewek teh ngimpi 3 poe noron kitu pisan sarua mun ceuk basa Sunda nyata nista maja utama yakin ieu impian teh kudu disusul tepus ku dewek astagfirullahaladzim Naon Akang? nah nepi kepercaya karena impian apaan Indonesia oge datang tina impian Gini, baheula ge. nalika dewek harita gandrung liwung ku setia ragen teh tina impian ayeuna dewek teh beger mino Ya. dina impian Aduh. Beger pakai kolot. ye Pak Bapak teh mikirlah ulah gumasep lah Ya. terasiap ye Mewah kolot mah. guru jangan gitu guru Aduh. hentikan guru aku tidak mau berdosa guru lain guru kang guru sih mah tong gitu Pak Bapak teh teu wenang Pak mate kumaha tuh dumeh bab mate anak raja bisa benang ku Bapak ayeuna anak pandita bakal hampak di antarana Gini. rek di Parabanaon tuh anak pandita aing teh lurah lah lurah tai lurah boga stempel jeung cap lurah tai mun kitu lurah momot da badi nu SJS pantas Mun lurah cik mikir kana badinya malah ngewa lah ieu mah dewek ngomong ka sia 1 juta moal sudi teuing aing mah dawala naon Pak 1 juta moal kana karep dewek nya moal atuh sarua kudu oge sarua jeung kanyeri emak teh luar biasa teh nepena teh Ya. kanyeri emak kanyeri abdi kanyeri emak Saka nyeri saka peuli. nya kanyeri abdi kanyeri lanceuk Betul. kanyeri lanceuk buru ka rumah sakit tah eta sia teh goreng hatena ka aing teh nya Lajeng mereka mau kemana? heuh lamun si laing nepikan teu widi dewek kawin urusan dewek eta Ya. jeung eta urusan hate si laing geuning nyungkelit hate si laing ka dewek disebut nyungkelit pe Joh, dianggap nampi abdi mah dianggap sulit. rek bela ka jadi kolot heuh mah Kakang Semar geuning barudak teh teu doa ka Bapa Tanya tujuan gini. eueuh nu support ka Bapa tapi nu penting ridho ti emak Ada lagu penting. doakeun Bapa rek miang ka eta tempatan rek ngalamar eta awewe anu sasatna gugupay wae dina impian Bapa ulama Joh. ijing sia Dicing teman tegan. Bapak naswe batur teh nyamanya timalan atuh Kakang Semar mangga Bapak rek permios ma sok eta spray dina kasur Bersihan heula. bersihan heula seuseuh heula Ya. bed kapur we betukeun soang ya eta ngomong nepi ka kitu-kituna bari ka jelema anu bakal nyeri hatekeun deuleu nya musyeukkeut kitu nya tuh aya kitu mah Kakang Semar bari nyelira wae rek ini sorangan dewe Joh. ini dewe nepi ka kitu tah
lurah goblok tinggal itu Ngungku gue akan merukan. sajinga dawala nah meni keluhi kitu jang caritaan teh kana jadi kolot teu menang kitu Menang gitu ke bapak. ai mah teh nyeri hate mah teh lain kadua mah ngadukung abi ngahina kitu teh ai ngadukung mah ngadukung tapi hate leutik mah tetep teu merean teu pantes jeung teu payus maneh teh komo bari jeung anak tegasna mak manganuhunkeun ka maneh buah tina maneh nemongkeun ka nyaah kanu jadi indung Katarima. yakin katarimakeun kumat tapi dina lebah dieu tetep renggenep burung palung bodoge-loge bapa sorangan anu kudu diajen ku urang dituruti jeung sejabana urusan masalah kawin bapa maneh eta urusan bapa jeung emak maneh mah ulah nepi ka kausik eta hate dameureun dina mangsa bapa anjeun kercan ngajatuh rami jeung emak datangna emak ka keluarga ieu teh meureun tang tuna oge maneh rada teu ngeunah heula ku ayana jalma anu anyar tapi beuki dieu meureun beuki karasa turta urang bisa gawe bareng sanajan bari jeung emak indung sampeuran tapi geuning tingali maneh oge nepi ka bela ka emak meureun dasar tina emak nu nyaah ka marane ta ayeuna mah lamun nya anjeun duaan rek bela kana jadi emak daek nuturkeun ka hayang emak jeung daek teh lamun dititah ku emak mangga mak piwarang naon mak sok mak piwarang naon mak Coba lain. Bang Gijing sila. urang milarian we mak urang bantar sema nya Udah jodohkeun ka Kang Jaya. atawa urang jodohkeun ka Ayong Ya. Ahyar Jasmine Ya, atawa ka Kang Jaya. atawa ka Kang Jaya umamun ka Mang Soleh boga pamajikan Atuh. Anu ridu atuh. apa nu ridu ah Ya. Kang. atawa ka Abah Momod Eta. nya kapan sarua boga pamajikan heuh pamajikan gaji mah kitu di mana mama anu di gudang piwarang naon mah sok piwarang naon mah teh piwarangan mah pancen ti mah wayana turkeun bapa maneh kadek lain kadek tapi turkeun bapa maneh kalayanan rupa yang ngacumponan ku maneh bisi di perjalanan kaca nirbangban api jaring ku hidup jang Naon ke. apan rek ngalamar itu teh nyakeun bae dina nyana ngalamar teh jadina bawa ka dieu teu naon kumaha bakal di aku dulur di aku baraya Mal disaha-saha. gelo ieu Wah. ieu jigana pelet baronge mun bapak teh nepi ka napel pisan naon pureunna bapak urang teh nya sangsara nya balangsak nya goreng patun ieu teh laras mah nya tapi abi bisa disangkut daunkeun ieu teh kumaha teh moal jang moal maka jeung disakompet daunkeun da geus nemrak maneh teh geuning bela kana jadi mah Jadi indung teh bela. aduh kumaha nya da kitu kahayangna karepna kitu mah Gugu we urang mah. kade tu mah ulah jadi baeud ka abdi moal jang ngan punten abdi ieu dina abi ngapingna ge bari ti ketebihan we Nalingakeun ti Kang. di syudi abi ku deukeut-deukeut ayeuna Ya. nyaeta mah urusan maneh ngan omat we lamun teh bapa maneh anu nyerang itu ieu wayahna maneh nu pangheulana guyang getihna Salamet belaan kolot teh. tah kitu kade atawa ke tengah jalan dong abi jadi begal curang careng meut urang duaan Di Terenggos. bawa kena baju EKC nah kemana karep siapa saya mangga atuh ai kitu memberi permios abdi mah jiginit bralu mampah jang